sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nukat bunda. Ayeuna teh nincak bagian ka-21. Para mitra kaum dangu, Ibu Haji jeung Mama Haji jeung sejenna ngagebeg ruas bari babarengan nyebut duit 5 juta. Sakumaha kauninga janten harita teh nengona teh dicangcang ku duit 5 juta. Jadi perhiasan 200 gram, bangga 200 gram sabarahaeun para mitra mangga etang. 200 gram geus bade 5 juta, dina artos 5 juta. Cangcang we 10 juta. Aduh suedun. Wah, balik semedah meduh jika Ibu Haji sang Mama Haji. Tetela 5 juta lain duit pangaji saperak 2 perak. Hal ieu puguh keur nyeonah mah ngadatangkeun masalah nu lain saeutik-saeutik. Ngadatangkeun nyeonah saterusna ngeluk tungkul bari tambah bingung jeung nalangsang. Pak Haji jeung Bu Haji duanana babarengan neuteub Kaden Husein kawas nu hayang leuwih yakin. Bu Haji tumanya Kaden Husein. Janten artos anu name ku aden disangakeun kapun anak teh ageungna 5 juta. 5 juta aden jumlahna aden. Leres pisan mama oge ibu mung 5 juta da hapunten we nu kasuhun abdi mah. Sanes teh hoyong masih anu langkung ageung ti sakitu. Imai tang-tang kanggo jajan nengonah we ngagali channel. Gambil ka payuna ku sim abdi ditambihan deui. Pamerdih ti abdi sanes sakedik. Namun singkat tampi we kalayan sing karaos mangfaatna. Boku nengonah pisan sareng ku sadayana. Pok dan Husein harita teh para mitra nyarita siga nyungkun kana kayan Mama Haji jeung Bu Haji duit 5 juta para mitra beulikeun di Surabi papaikeun wah sajalan Jenderal Sudirman mah pinuh ade ieu wah ngarang leuwih antep sigana Juragan Ahmad harita nyambung nyarungsung omongan jadi alot cak itu harapan pun anak teh mama oge Bu Haji mugi katampi sareng ulah ditingali alit ageuna. Namun kedah ditinggali teh pamaksadan anu mulia. Mugi-mugi ku ayeuna perhiasan sareng artos nu kasanakeun sing janten panyancang nu langkung pageuh kanggo nengonah ibojoeun punalo. Nya ku ayeuna panyancang ti abdi wengi ieu mugi-mugi nengonah sing teguh ulah bade kagoda deui ku jajakan sanes. Margi ayeuna nengonah saolah-olah tos janten hakna punalo. Tah kitu. Juragan oge mama teh kalintang ngaraos bingahna bingah amar watasuta bingah kagiri-giri sanyana kuayana aden parantos kersa narosan kapunana nya kitu deui ngaraos bingah deui kuayana emas perhiasan sareng artos anu sanes sakedik-kedik parantos ridho sareng ikhlas disangakeun kapunana muga-muga bae sing karaos mangpaatna boh ku jenisna kona buktosna boh pikeun mama kali ibu bae di dieu Geger benang gilik gede baik cek peribasana cenah kagunturan madu kaurugan menyan putih diri mama sakula warga wang ieu soal pun anak dijamin mama moal bade ngareut di kaken cakakatu ayeuna mah terus yakin yen sang hareupaneun lintang ti ade nyalira hidup cek Mama Haji merek karegregan ka diri Juragan Ahmad jeung Kaden Husein. Lah kitu pisan agan oge aden naon atuh anu neme dirugikeun ku pun lanceuk estu sakedik teh aya lepatna. Saur Bu Haji bari saterusna panutupna dipancokeun ka nyiona pok nyarita dari anak kahidap onah anak king anak ibu poma hidup ulah rek nguciwakeun manah Den Husein lantaran ayeuna mah di hidup teh tos aya nu mayunan buktosna Den Husein ku hal eta poma hidup ulah seueur amengan teu puguh ulah seueur lamunan teu puguh hidup ulah rek nguciwakeun manah Den Husein nu teh tela apanan sakitu bageurna ka diri hidup dina barang pasihan meuni boro-boroan kumaha anak ini si ibu hayang nguping kana kasangeman dirinya ibu abdi ngiringan kana pangarsa ibu temanya ona dumarida lalaunan barengan hatena nu pohara raheutna memang kitu kuduna anak ini da keur kabagjaan sarerea sanes kitu agan leres atuh ibu leres pisan pempas Juragan Ahmad dibarengan ku rasa bagja abdi ge teu kinten ngaros bagjana ku ayeuna panglamar atuh nepi panyancang tinggi abdi katampi kuning ona sakula warga di dieu Den Husein bener-bener ngarasa bagja manehna teu bisa nyumputkeun paroman nu pinuh ku rasa bagja jeung sudema atuh kanggo salajengna naha perkawis dintenan pernikahan teh naha bade dibadantenkeun ayeuna bae atanapi bade dina waktu nu bari dongkap Mama Haji kawas geura hayang nyaho meunaan rarancang ti tatamuna. Muhun dari saya nama ngarasakan tenan mending ayeuna we dibadantenkeun supados aya katetepan kanggo sadayana. Bu Haji ngarojong naker
lamun badami soal poe kawinan teh jadi anak dina peuting ieu bae. Ari hatur nuhun kana patarosan meuti mama kali ibu. Memang kitu pisan kapala iramana ilmukeun oge. Nuhun dintenan kanggo walimahan teh mugi sakantenan dina wengi dibadantenkeun disawalakeun. Malihan mugi ulah janten emutan ari kanggo mulung mantu mah dipasir jame. Tos dia waktosan diayakeun. Raramean saminggu lamina. Jatuh sami sareng nupukeun teh kajut atuh. Ieu teh wayana pun anak bade nikah teh keur meukeur. Pun lanceuk teh juragan Sukria kagungan putra mung hiji-hijina pamake. Jadi dina ngoni nikah teh sami sareng ngupukeun teh kajut. Dah kitu nu mawi. Sajabi ki bade diayakeun wayang golek ge bade diayakeun layar tancep. Dah kitu. Lah tuh kukituna urang padantenkeun ayeuna kanggo waktosna langkung engal langkung sae. Bagi upami lami-lami bila aya gangguan babakuna mah kitu tah. Ai kantenan, mah ge hari wang ieu teh. Bila aya itu ieu ti sisi gigir malum dinding teh apa anak mah teh geulis kitu tah. Ai nu geulis teh sok seureung-rongan seueur rupi kahoyong tah kitu. Juragan. Malum atuh ka budak ngora sok aya baya nu ngaririhan mah saeureurkeun agan. Iraha kinten-kinten usul ti agan manawi. Ayo numutkeun pamanak ibu Ramana Aden mau upami kasaluyuan sadayana. Nikahna Aden ka tuang putra teh sae dina waktos nu sae ngaengana nyaeta dinten Kemis anu bade dongkap. Cek Juragan Ahmad sakaligus ngabejakeun poena nu geus tangtu. Ku hal eta pisan tubuh Bu Haji jeung Mama Haji mending ngajengho. Dinten Kemis? Waduh kumaha dinten Kemis cenah? Nuhun kitu kapala sepuhna Den Husein teh. Mun tiasa kasaluyuan ku mama kali ku ibu di dieu. Ke kemis iraha juragan ke. Na kemis payuna terlebih kemis anu caket ieu. Kemis nu caket cenah percaya teh mung kandung tilu dinten deui. Da kitu dia dinten Mingguna nya aya acara mulung mantu di ditu di Pasir Jambe. Kitu rupina rarancangna mama oge kali ibu. Dinten uminya kalayan aya dina kasaluyuan sadayana. Juragan Ahmad mungkas caritana di barung ku pangharepan muga-muga disatujuan ku Mama Haji jeung ku Ibu Haji. Nyi Onah bener-bener geus tepi kana puncak nata sedih jeung kana langsaan mangsa ayeuna. Nyeri perih campur tugeunah ku ayeuna geus ditangtukeun poe kawinan keur dirina jeung Den Husein. Leuwih tugeunah jeung nalangsa ku ayeuna indung bapana bener-bener daria nakar dina rarancang rek ngawinkeun manehana teh. Atuh para mitra daek teu daek dina hate Nyi Onah sumamat ka Kang Komod menjadi panutanana. Kang Komod, tulungan abdi Kang, kedah kumaha pilampaheun abdi ayeuna. Teu sangki geuning waktu pertikahan teh meuni santak nakar mung kadung 3 dinten ti ayeuna. Hapunten abdi Kang Komod. Kadina abdi bade ngajaga wiwirang sepuh api-api wungkul yen abdi nampi panglamar Den Husein tapi kanyataanna mah ayeuna geuning bet kieu Kang teu sangka. Tulungan abdi Kang, abdi susah pikeun bisa ngejat kaluar tina ieu bangbalu sareng katugenna. Sing percanten ka abdi Kang Komod, kacinta sareng katresna abdi mung kangge Kang Komod nyalira. Nyi Onah tungkul marengan hate nu sungkawa, pikiran pinuh ku rasa kabingung. Janten Kemis nu caket atuh pami kitu mah nya. Mama Haji ka Juragan Ahmad ngayakinkeun leres pisan mama. Leres pisan dinten Kemis nu parantos aya caket ieu. Juragan Ahmad nyetelakeun. Kitu geuning ibuna kapala Juragan Sukria teh. Dinten Kemis nu baris dongkap cenah. Mun santeukna karmun aya waktu 3 dinten ieu. Mama Haji nyaritana ditujukeun ka Bu Haji. Ari ibu mah kumaha mana we atuh. Asal selamat lah kayak selamat anak engke teu naon. Ari mamanya satuju bae ngan meureun di dieu moal kaburu ngonang-ngonang kasedia naon-naon. Moal kaburu dadahur itu jeung dieu da waktuna samporet naker. Nya mending atuh rencepan atuh lah ngarah aman jeung lancar. Padu selamat heula walimahan heula. Ke babari dina usaha urusana raramean mah. Keun bae lah di urang mah teu raramean oge da ari di Pasir Jambe mah bakal diayakeun hiburan cenah nu sakitu ramena. Pokokna mah sanajan kumaha ibu mah satuju ngawinkeun si Nyai dina Kemis nu baris dongkap. Bu Hajinya tujuan bari geus ka sawang manehna bakal atoh jeung bunga. Bisa nimang-nimang nu jadi incu lamun seung anakna boga anak teh. Kalayan daria jeung ati-ati saterusna Mama Haji sasauran ka Juragan Ahmad jeung ka Den Husein. Juragan kali Den Husein. Mama di dieu satuju
satu junaker karena sadaya rancang pisepuh aden itu cinak nama akur nyak itu apaan ibu nage namanya tujuan sami pisan kaayan sereng mama muga-muga dina waktos nang casing lungsur langsar ulah aya gangguan naon-naon ulah aya gogoda itu sereng ieu nya muga-muga emang masih lancar sereng kitu aden terus bang tema aden Husein Pono barisannya namaneh geus teu sabar hayang juga bisa laksana nah hiji kawin jeung nyona hayang geura boga budak boga anak boga turunan ti manehna jeung ti nyona Tetela geus akur sarerea babadamian yen dina poe Kemis nu baris datang kawinan antara Den Husein jeung nyona hal eta ngadatangkeun katunggaraan dina hate nyona nepi ka manehna ngahruk marengan sumambat dina hatena Kang Komod Tetela nakergeun mama sareng ibu tosnya tujuan kana rarancang pihak Den Husein tilu dinten deui Kang ibu teh telah ngabohong Kang ngabohong ka diri abdi Kang Komod kedah kumaha atuh abdi ayeuna Kang kedah kumaha mugi akang ingat tiasa nulungan ka diri abdi nyak sia nyona ngahruk bae nyonih mah mupuas malah dina hatena nyonih panuju bea karep ku ayeuna kaputusan ti indung bapana ngeunaan poe kawinan nyona jeung Den Husein puas ya ona ayeuna mah maneh moal bisa mungkir geus moal bisa mere alasan deui lantaran geus yakin poean maneh kawin ka Den Husein bisa antek ngan kali 3 poe deui ngajan kumaha bagja keur si onih mah nya sabab onih bakal laksana kawin ka Kang Komod anu kasep ngaleng kereng onih harita bi iwak ge sarua ngarasa bunga ku ayana geus tetela poe kawinan antara nyona jeung Den Husein teh Neng Ona terburung tulus kawin ka Den Husein dina hati Kang Komod teh pasti Neng Ona puas si ayeuna mah geus yakin segala rupana najan kumaha Kang Komod ngan ka aing katelah iwak sarimana nu bakal jadi bojo Kang Komod pokokna mah Neng Ona bingung sekaligus nalangsa meureunya ayeuna manehna ngaluk tungkul si jabueuk meunang mabuk pasti sia iwak dina hatena mu puas ka Nyona kalayan gede kayakinan yen manehna bakal laksana kawin ngahiji laki labi jeung si Komod para mitra sadaya harita Mama Haji saterusna tumanya ka Nyona nyanyi kunaon katinggalina geuning si ganu ngalamun teu Mama abdi mah teu ngalamun naon-naon Nyona mungkir teu terus terang kumaha tanginan rancang dinten hidup nikah teh dina dinten Kemis baris dongkap hidup satuju atawa henteu nyai ringan abdi mama oh syukur atuh Mama Haji jeung Bu Haji kacida pisan bungana tah jelas panginten kadamu ku Juragan Ahmad kali ku aden sakumaha waleran we tipunana Pak Haji nyarita ditujukeun ka Juragan Ahmad jeung Den Husein panjenengan mata kreug-kreug puguh Kang abdi oge bingah abdi Mama ibu oge Neng Ona hatur nuhun akang teu kinten ngaros bagjana hatur nuhun kami akang bingah geus beres babadamian terus sarereang ngariung harita teh para mitra dahar balaket cerakan dina meja yang hareupan meja tuang ngahua harita teh nu aya bari dina kabagjaan Nyona oge tadi nama embungeun ari bakatingku dipaksa mah teu burung daek marengan rengse dahar tatamu tuluy mulang mimiti nama Den Husein dicarek supaya ulah mulang ajeuna ngan Den Husein maksa alasana mah teu bede jahula ka kolotna lamun teu balik teh ngan janji yen isu pageto mun salse kana tangtu bakal ngahajakeun ulin bari nganjang ka Neng Ona sanggeus pamitan sakali deui beral tatamu teh mulang dijajabkeun ku Mama Haji sareng Bu Haji nepi ka buruan nepi ka panunaan mobil basa mobil geus ngageuleung maju ninggalkeun buruan imah Mama Haji jeung Bu Haji arasup deui ka bumi malah harita keneh kebat arasup ka kamar sarena masing-masing Nyona ge bari jeung isukan si panon asup ka kamarna nya kitu Nyoni jeung bi iwak paroman masih ganu pinuku ka bunga harita geus arasup kanggona sewang-sewang kacaturkeun dina poe isukna kira-kira tabu 8 Nyoni kalayan rerencepan nepungan kajang nana budak naning eling harita teh para wargi lantaran aya kepentingan secara khusus ayeuna kalayan teu bebeja kasasahan Nyoni init nepungan ka eta budak susugana daek dititah ku manehna datang ka imah mangelim ka sampah ke saha imah ti seunu aya nganjangnana nu keur ulin sorangan di buruan meni curinghak jangnana ka anjangan ku Nyoni gancang disampeurkeun tuluy diajak dari yuk ditepas imah bari gancang ditanya ceu kersaan nyalira ceu ka ieu
sorangan da can boga salaki cek Nyi Oni hayang seri ngadenge kekecapan jangnana da budak bangor teh juga itu rek kita menguncitkeun deui hayamnya meureun ka acara kamari nah ieu teh mah hayang ulin we kamar mah jeung indung manehna Nyi Oni dua kliuk ngareretan dirinya tadinya tetela indung bapana jangnana keur subung berkak ieu ke karbon keur nyabut suuk da umum teh diajak majalkeun teh cicing we maneh-manehna di imah ngarah aman mau ditinggalkeun ku sararea cenah si bangsat mah ku imah kitu kabeneran atuh keur indung bapa manehna bade kabeneran sagala teh mobil terangkeun rek aya kepentingan naon keur nana jangnana tumanya da puguh hayang geura nyaho kana pamaksudan Nyi Oni pangna ayeuna pungan manehanan itu terek nitah ka jangnana kitu jalamun jangnana daek uing daek wae teu asal kudu diburuhan we teu uing rek buruhan naon ka uing lamun uing daek ditak we teu rek mere duit ujang moal nyarek mere imah mah daek teh mun ku teu dibere duit 2000 perak nah daek atuh dah hese duit teh cuk mage ulah sok nampik rezeki cenah jadi jelema mah pamali syukur ari daek mangan bawa ka dikaluarkeun ayeuna mun ucuh mah menit mun nitah naon ceu ngajak ka jangnana ini ti dieu daek henteu nya daek kan eta sebenarnya ngajak ka mana ada uing embung lamun ku dibawa sakaba-kaba mah bari lagi moal sakaba-kaba da ieu mah puguh maksudna puguh tujuanana sebutkeun atuh ka mana da lemur naon nepunganana sebutkeun heula daek henteu daek lah sabola bohong we rek muruhan ka uing moal atuh da geus teh moal tega euceuk ge lamun kudu ngabohong ka jangnana geus kitu mah Nyi Oni ngaluarkeun duit 2000 perak tina loketna sok dibikeun ka jangnana nu kita tadi geus namprak ieu tampananna uing ka duit 2000 teh ceu 2000 jangnana surat diberi duit 2000 terus diasupkeun kana saku baju pentarikeun suratna bisa ngagaruwahkeun ka batur jeung ke nana ulah bebeja ka baturnya atuh ka indung bapa nana ge ulah bebeja ayeuna mah nana rek diajak ku euceuk urang jalan-jalan ngan ka kebon jalanna hitung-hitung potong jalan yuk moal tuh lama jeung bapa eueuh keur bingung uing teh keun bae da lila di daguan ge yuk urang ini ayeuna yuk ceuk Nyi Oni ngajak karita keneh indit ka jangnana nah ayo atuh uing moal burung nurut teh ka euceuk anu ceuk kudu ngabejan heula ka uing sana euceuk teh ngajak ka uing teh ka mana tuh taletena keur jangnana hayang nyaho rek ka mana-manana pangna manehna diajak ku Nyi Oni lah taletena keur nu penting mah jangnana milu ka euceuk mun embung nya dosa lantaran jangnana geus nyakuan duit ti euceuk yuk urang ini yuk mengpeung euceuk keneh jeung barina ge da moal lila sakedeung da engke tangtu jangnana bisa balik deui ka dieu yuk jeung ini urang ini ayeuna nya yuk atuh jangnana saterusna ngicilik nuturkeun Nyi Oni ninggalkeun imahna leumpang harita teh para mitra bulubut motong jalan bari jeung seduka rek ka mana jangnana saukur marengan Nyi Oni bari jeung teu dibere nyaho rek diajak ka mana-manana ngaso heula para wargi ngaso para mitra sadaya urang tunah heula ka aya Nyi Oni nu geus indit ngajak jangnana budakna Mang Eling diajak ninggalkeun lemur Sindang Jawa bari jeung kukurubutan jalan ka kebon kawas anu ngabogaan maksud Rusia mung dikanyahokeun ku jalma sebil para wargi anu mulya kacaturkeun bareng jeung kaayaan harita si komo jeung diomoh keur ngarobrol di tepas imahna nyaeta di lemur Cipancur teh para wargi sadaya kabeneran atuh dina poe ieu biomoh keur nganggur eueuh muintah barang gawe nya lantaran harita para mitra sadaya keur salse biomoh sama meunang marengan jadi anakna ngajak ngobrol ngabeberaha teh si komod ngan sangkan teu inget bae ka Nyi Ona ari si komod resep anu aya ngobrol jeung indungna pang-pangna manehna ngadongengkeun sakur kajadian-kajadian tumiba ka dirina salila ieu yang syuri mah pokoknya yang syuri pun sakapun mah gitu cek si komod bari jeung cenara cenah kontan diomong tumanya can ngarti kana omongan jadi anak yang syuri kumaha ari maneh mod bener ari ngomong teh kudu nepi kana anggeus atuh ngarah pikartieun pokona mah yang syuri we mah uing lah utamana mah yang syuri ku pamolai Bu Haji pingin tahu duit teh
Peda bogohin ka maneh mod. Oh. Abdi mah pinter bisa neguh. Mau dipikir dibulak-balik dibawa diutakeun bae kumaha. Pikir pan teu gablek cedok, teu baleugeut pucus. Terus tuyung saja mak kitu teh, make bogoh ka uing sagala. Teu naon sababna nya uing mah ayeuna jadi payu mah. Kudu bogoh yang onahnya, poara bogohin ka uing. Ayo neng oni ge bogohin deui. Sok buruk bijah teh si iwak teh eta lu buruk bijah, ayo bogohin. Kita ini kalau teh kumaha Pantar Bu Haji. Bogohin ka uing kitu. Aya. Dilagi heureuh uing mah. Sakulah warga mi bogohin kabeh ka uing kitu mah. Harita bi omoh nyarita. Ngan Pak Haji we nya mod teu bogohin ka maneh teh. Silakan tuh likur atuh mah, Pak Haji bogohin ka uing mah. Aya. Atuh meureun nya mah lawan sejenis kitu mah. Renghap si komod ngomongan dipungkas ku ngarenghap menilamat. Loba halangannya mau dihirup dirunya teh punggu. Nong jama si komod mencerong ka indungna. Heuh lalakon maneh kaneng ona loba pisan halangan harunganana, loba rintanganana. Teu lancar. Jabati eta pan peuting tadi aya nu datang cenah ka Bumi Juragan Haji teh mod. Nya mah Den Husein ngaranna lah. Rong pasir jabe nanyaan kaneng ona kitu nu tunjuk beja eta ge. Pokona mah aya-aya we malah budak teh. Mata paralnya nya lamun kurang-kurang kana rasa iman uing mah. Ulah kapalang sabar moh ngajamak hirup mah loba coba jeung dodoja. Lain ge hirup lamun eueuh pangorbanan jeung perjuangan mah. Uing ngerasa bingung kana kajadian nu baris datang teh mah. Kumaha lalakon uing ka hareupna ieu teh can kasawang ku uing mah. Nah bakal terus rumeuk wira kaca peupeus na bakal herang ngagencalang leureun tiara. Mun maneh hayang hasil sakabeh cita-cita, mun maneh hayang hirup senang. Tina kanan kahayang carana eueuh deui lintang ti maneh kudu boga pagawean mod. Ulah kedua cara ayeuna maneh teh pan lalaki, sakuduna lalaki boga pagawean pikeun maraban pamajikan mun boga anak, nya keur maraban anak. Batur ge mikir atuh mod moal arek mikeun anakna dikawin ku maneh. Lantaran maneh can boga pagawean, can boga pakasaban. Moal ridoeun boga anak di paraban jukutna mah ku salakina. Sabar ya tuh mah dina hiji mangsa uing da bakal boga pagawean mah. Uing ke bakal nyaba kadayeuh, malah bakal kadayeuh nu jauh lah. Pikeun nyangan pangrupa jiwa. Pangayeuna aya keneh di lembur tajalian uing teh hayang ngalalajoanan heula. Kumaha kateguhan hate neng onah. Namanina bakal teguh dina pamargaan, bakal tetep cinta ka uing. Tau bakal luak leok biar pucuk awi katebak angin kitu mah. Si komod mere alasan pangna manehna masih keneh can boga pagawean, pangna masih keneh aya di lembur. Tapi indungna ngerasa salempang buah-buah dina peuting tadi neng onah dari narima panglamar atau pananya Den Husein. Eta sababna pok diomoh nemrakeun rasa kahariwang kanu jadi anak. Kumaha lamun peuting tadi neng onah nampi pananya Den Husein, alatan neng onahna dipaksa ku sepuhna. Ulah nyingsinan kitu mah lah. Najan kumaha uing mah yakin kana kaayaan hate neng onah. Neng onah moal narima pananya atau lamaran ti seng sabayo ge mah. Uing yakin neng onah ngan ka uing cintana. 100% pokoknya mah boting 1000% mah si komod najan kumaha manehna yakin kana keteguhan hate neng onah. Manehna pohara yakina yen ngan kadirina neng onah micintana. Nya muga-muga we tuh mod eta memang nu diharapkeun ku umah oge ceuk omoh teu loba omong deui ngeunaan diri nyi onah. Malah mah saterusna bi omoh nanyakeun soal kinoledna. Kumari kinoledna mod? Nah masih keneh ngumpi. Nya tuh mah lantaran janjina ka uing ge 3 poe jadi lamun uing teh salah ngitung nya isukana pilu ieu non teh kinoledna teh artina mah beresna kitu. Keur uprek ngobrol harita teh parawargi sadaya antara indung jeung anak. Rojo kaburuan imah aya nu datang saurang budak lalaki umur 10 atau 11 tahun. Atur ngobrol Nabi omoh jeung si komod eureun paneuteut maranehna manco kaburuan. Sigari ka urang ning budak teh mod sahanya jeung urang mana di masa teu apal ceuk bi omoh bari nyidik-nyidik. Teu mah da uing teu apal mah. Ternyata bajuna meuli kucel jeung rarabet deui. Tak kuatirkeun urang dagoan nepi ka dieu mah. Eta budak anyog ka hareupeun si komod jeung bi omoh langsung pupuntenan geus aya hareupeun duaan. Punten. Mangajang sok ka dieu jang dina poluku diukna jang. Si komod ngaku. Nya jang ulah nangtung bae di dieu anggur sok di dieu diuk. Nampun wae uing mah di dieu we na golodog ah. Moalila uing mah kalah eta bok gek budak teh diuk dina golodog. Mun di aku sina diuk dina paluku. Mah nya doi diuk di dinya lain pergi diuk eta mah. Golodog gawi kalau tol ongko sok buru-buru ka dieu.
sok kadinya aku sok eta marek nyok tula cai biomoh ngalios ka jero imah tong ngalipukeun bida moal liwa uing mah kadieu ge penting ceuk eta budak nyarek sangkan biomoh teu kebat ka jero imah ih moal nya teu cai-cai acan bisi ujang hanaang pinu jauh pan geuning meuni kesangan kitu meureun mana kitu ge capek ke nyokot tula cai sakedeung tas ngomong kitu leos biomoh asup ka jero imah teu kungsi lila geus norojo deui sok nuna cangkir nu geus dieusi cai keur nyuguhan eta budak dang cai tah geus aya yeuh sok buru-buru diukna ngarah jongjon ngobrolna oga tuh uing bakal nurut ari dipaksa mah ku akang eta budak tungtung mah teu burung nurut ngagugu kana pangajak pribumi gek liuk digireun si komod kop kana cangkir leguk nginum setengah cangkir beak mun uing geus bari nginum kang ka kulo bui jang tah lumayan tah malah untuk maki kana kulo bui beuki kana kulo sampe beuki malah kana goreng ketan ge komo meni pelem da goreng ketan mah yung kue bolu komo deui ceuk eta budak bari asa-asa kop kana kulo bui sanggeus teh dipesek para mitra am di dahar meni cacamuilan bangun nikmat teu nakar beres ngopi kulo bui kop kana cangkir leguk deui nginum eureuleuh teu rab meni tari geus kitu pokna nina tumanya kasih komod ada kang utelah kang komod ya gitu bener jang 100 ke ujang mah di ujang saha tuh si komod balik tumanya ngaran uing mah ketelan ngan bisi akang aing nyahonya panjang mah ngaran uing teh nana Suryana Astana Praja Winata Wiranata Kusuma kitu oyok meni panjang-panjang teuing ngaran teh jang lah aing mah meni alus jeung panjang meni ngagebay kitu sadewe teh mah jeung jalan aspal tukang halus-halus ngaran banget goreng ge uing mah goreng-goreng rejeki ge halus-halus ngaran panjang-panjang ngaran aja nawak uing pendek oge gitu tetela eta budak jangnana teh para mitra sadaya tukang lohong budak-budak geus diajar lohong para wargi anu mulia sedengkeun eta budak teh pitahan nyaonah mah nungguan harita teh rada jauh laneuheun pasirnya jangnana sina nepunganna si komod sorangan teh atuh jang ieu lah jeung anak ibi ngobrol nanya bibi mereka kebon ieu teh biomoh pamitan ka budak teh lantaran manehna ngarasa kesal ngabandungan obrolan anakna jeung budak moal ka kebon bibi moal dicarek uing ge jeung deui perlu na uing mah ka Kang Komod kitu ceuk nana beuki heureuy budak teh komo kitu atuh sok kabeneran tah si komod aya mun aya cau nu kolot ala we mah nya atuh puteuy lamun aya nu kolot mah sakalian ala mangkani geus heubeul uing ge teu dahar jeung puteuy maneh tajeng nitah we ka kolot teh komod ih lain nitah uing mah sekalian we ngarah teu mubajir mah ini ka kebon pan pantas ari balik di kebon barang bawah henteu lengoh ngaligincing siga endog mulang jadi sama ka sakali lain nitah mah da uing nyaho nitah ka kolot teh doraka kitu cek si komod bisa nakar nyieun alasan hari suang ala cau mah eueuh masalah mod kali nigas ngan ari ngalapeuteuy mah teu bisa mah teh da manya da hese da kudu da cangkung kudu di ieu digo ieu make di koeran maneh menukeun ge ngalapeuteuy mah lini tah ka kolot awewe barina oge make bingung-bingung mah si komod kerum bingung mah dengan kami teh awewe komod teu bisa naek mangkani jarangkung takal peuteui teh nu urang mah monya mah kudu teterekelan rai teuing mata ka suang ngalapeuteuy ke mun maneh indit ka kebon di suang seuli we mah bari lumpat gua mah dasar atuh mah jelema bodoh akal teh teu digunakeun mama apa jelema apa mate ari jelema apa dibere akal jeung pikiran kumaha kawasa teh gunakeun atuh uteuk ye kira aku mah teu kapikir cara-cara ngalapeuteuy di kebon anu efektif tur berhasil cing pikiran ku maneh kumaha carana nya kumaha uing mah nanyakeun ka mah ye udah mau uing nanyakeun ka mah ih ari nu bodoh tuh sidik mah nu bodoh uing nu pincer lah kumaha maneh we cing kumaha akalna carana nya atuh diajul atuh mah diajul make gantar nu pawi panjang asana aya di kebon gantar eta gunakeun keur ngajul peuteui heug make arit kumaha arti heuh ka hati atuh ayeuna mah atuh marek ini red kajangnana pok biomoh pamitan mangabi lewas biomoh init bari teu poho nyokot heula arit ka dapur sanggeus biomoh eueuh mah para mitra lantaran init ka kebon kalireun lembur jangnana pok tumanya ka si komod ka kebon mana bibi teh Kang Komod sigana mah ka pasir beulah sabeulah teh jangan kadinya aya tangka puteuyan teh jawab si komod ngajelaskeun
Gitu kebenaran uing bisa jongjon ngobrol jeung akangnya. Hari gitu bangna ujang datang ke dia ya keperluan naon gitu ke akang teh. Nah ya tuh uing teh keperluan ke akang keur naon uing jauh-jauh ngajug-jug ka dieu mun keperluan mah. Akang mah sakakara ayeun apa panggih jeung ujang teh. Si Komod memang teu apaleun ka jangnana. Wida uing ge sarua kakar ayeuna panggih jeung akang atuh. Teh mah jangnana sarua manehna ge kakara tepung. Hari gitu ujang teh urang mana? Urang Sinang Jawa. Urang Sinang Jawa. Si Komod ngagebeg reuwas manehna salila-lila mencerong ka jangnana. Kawas nu hayang yakinakeun. Jadi ujang teh urang Sinang Jawa. Bener. Deket di Mamah Haji Hasan. Poe ngani mah uing mah kabelah kaler ti bumi Mamah Haji Hasan teh. Aneta ketang nyebutkeun ge era lantaran uing mah imah butut. Bilikna ge sararang gentengna loba nu marura gitu. Gitu kitu ujang da akang ge ngarti. Ujang teh nyindiran ka akang pada imah akang butut. Si Komod rada kaisinan. Ya akang bet kaisinan geuning ieu Kang ye. Uing mah kenyataan ngomong teh fakta berbicara pokokna mah zaman realita ieu mah. Janganna bari nyarengi. Hari kitu ujang teh ka dieu teh aya perlu naon aya ka akang teh. Rek ngabejakeun hiji beja penting ka akang. Tangtu akang bakal kaget sabab di masa jabat ti atoh teh lantaran aya hubungan jeung Neng Onah kitu. Jangnana siga nu ngahaja ngonang kapanasaran diri si Komod lantaran ngomongna ngahaja sapotong-sapotong. Si Komod ngarasa panasaran barang ngadenge para mitra. Eta budak nyabit-nyabit ngaran Neng Onah manehna kerung mencerong ka jangnana. Ke. Kucan aya hubungan jeung Neng Onah kumari ujang. Guling akang siga nu kaget siga reuwas. Jang tuh we akang kaget jeung reuwas mojang. Lantaran nyawana teh kabuku akang apa? Butnya doi nyaho atuh. Nanya nyakangnya Mamah Haji sareng Bu Haji teh satuju. Boga minantu ka akang kitu. Hari kitu janganna nyaho di mana. Yen akang kabogoh Neng Onah. Bari sepuh Neng Onah teh satuju akang. Cing hayang nyaho di mana? Si Komod tambah panasaran para wargi sadaya. Kita mah Rusia Kang, penting mah uing mah nyaho lah peun we. Kumari ujang teh ngan eta kumaha kaayana Neng Onah ye. Na teu da mangjang. Atuh kuna naon Neng Onah mah ieu teh nuju dina kaayaan segar bugar kitu. Hari kitu bangna ujang ka dieu mangyan akang. Nah, rek naon sanyana? Ya perlu ka akang pokona mah. Kanjang bejakeun perlu naon. Bejakeun wae Kang. Nya kudu dibejakeun ka akang, ari bener mah. Sok aya perlu buru-buru atuh. Ulah nyieun panasaran ke akangna. Heuglah kuing bejakeun nya tapi engke akang kudu muruhan ka uing. Beres wah buru malah. Beres jang cing hayang diburuhan duit ujang teh ku akang teh. Duit mah da boga. Baloba teh nge keur naon atuh uing mah. Da hayang ge teu beukieun kana duit mah itu. Buku atuh keur sakola ku akang di bede. Mung da uing mah teh sakola. Keseureun paling ge ngangon munding kaleuweung munding nu bapa. Beas atuh jeung lauk asin dek teu. Mung da mah jeung bapa uing mah. Ayeuna mah keur bogaeun beas, malah laukna diboga keneh lauk hayam pamasian Mamah Haji. Kamari burit uing mah ngucitkeun hayam. Mamah Haji meuni seueur ayeuna 5 pan huluna kuing kabeh, cekerna kuing kabeh. Uing dibere loba naker atuh. Pas mencit hayam Mamah Haji teh nya. Meuni loba atas hajat kitu Mamah Haji teh. Engke kuing dibejakeun hajat naon-naon mah. Tapi Kang Komod kudu janji heula rek mere buru ka uing. Hari kitu, naon atuh nu kudu diburuhkeun teh? Nu kudu dipikayang ku ujang teh sok bejakeun atuh lah asa-asa. Panasaran ka akang mah. Soalnya mah lantaran uing teh nya jelema ulah kaboga nya kitu deui kolot uing jalma sangsara. Jadi buruhna keur uing mah teh jalian anging akang kudu mere baju jeung calana. Keur we urut oge teu naon-naon, keren terus terang. Jangnana nerangkeun pamentana. Si Komod salila mencerong ka jangnana. Ku teu hanteu para mitra teu sangka jangnana bet menta buruhan samodel kitu make mementa calana jeung baju urut. Yo, jangnana atuh da logor meureun. Calana jeung baju nu akang mah mau dibikeun ka ujang teh. Akang teh geus kolot atuh ukuranna ge gede geus dewasa sedeng ujang apaan budak keneh, bolon keneh. Uing nyaho bakal logor ngan kuing rek dibieu dibikeun ka bapa uing. Ka Mang Halim, uing karunya ka bapa ti loba pakean salin. Tah munna Kang Komod rek mere eta calana jeung baju keun we urut oge engke uing rek ngabejakeun hiji beja nu matapi kabungaheun keur Kang Komod kitu. Para wargi sadaya si Komod ngahureng. Daek teu daek tungtung nama tuluy nyarita. Nyalah teu naon sok atuh keur bejakeun. Ida buruhna ge da yang ayeuna Kang. Keun bae atuh urang cokot heula ngan urang disengsirikeun lamun goreng patutnya. Nya moal atuh. Si Komod ngalewas ka tengah imah ninggalkeun jangnana di tepas sorangan.
Tekung silila si komod geus nyamperkeun deui kajangnana bari mawa calana panjang hiji jeung baju hiji. Song dibikeun kajangnana bari pokna. Jijang tarima ku ujang yeuh ngan boga ieu-ieuna nu rada pantes teh. Muga-muga bisa mejeuna di Bapak Ujang. Nuhun Kang Komod katarima ieu ku uingnya. Oh, pokona susuganana Bapak Uing atoheun narima ieu pakaian pamere Kang Komod. Kayak urang bukuseula nya. Kabeneran aya kertas ngagoler di dinya teh para mitra tuluy dipake bungkus calana jeung baju pamere si komod teh. Ayeuna buru-buru bejakeun aya kajadian naon teh Ujang anu aya patula patali jeung Neng Onah teh. Si komod bener-bener ngarasa penasaran hayang geura nyaho kana kaayaan rek dibejakeun ku jangnana. Bari ngekeuweuk bungkusan baju jeung calana pamere si komod pok jangnana nyarita dari anaker. Puting tadi ka bumi Juragan Haji Hasan teh sumping tamu nu tebih nyaeta Den Husein sareng pamana nu jenengan Juragan Ahmad. Maksudna teh sanes nyaeta bade naroskeun Neng Onah, margi Neng Onah bade dijantengkeun garwa ku Den Husein. Ieu ari soal eta mah Kang geus nyaho Jang. Saya bejana ka dieu ge barina oge. Ngan eta teh kumaha panglamar Den Husein teh ditampi atawa henteu ku Neng Onahna. Para mitra sadaya, jangnana teu ngajawab manehna anggur ngahulang hilanaker. Buru-buru bejakeun atuh ditampi henteu. Ujang mut ngahulang kitu geuning. Bingung nyebutkeun anak Kang, cek jangnana. Memangnya akhirna manehna ngarasa bingung ngabejakeun jabati kitu manehna yakin yen mun terus terang dibejakeun tantu si komod bakal reuwaseun. Sabalikna si komod ngarasa keheulin oge ku ayana jangnana asa-asa. Atuh kudu asa-asa jeung loba karisi Jang ya. Berak bejakeun ka Akang, Akang mah naon atuh? Mau kaget jeung Akang mah reuwas mun kuing bejakeun. Oh atuh malah bakal bunga jeung atuh nu aya. Kau gatunya kieu geura nyakangnya. Kumaha cing? Penarusan teng panglamar Den Husein teh ditampi ku Neng Onah. Hah? Ditarima? Nya Kang. Si komod ngalenggak bakat tingku ngarasa reuwas. Kaayaan manehna rupa manu dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadenge beja ti jangnana salila-lila jangnana nu dipencrong ku si komod. Dibarengan ku kaheran naha panglamar Den Husein make ditarima. Ngan bisi manehna salah denge pok atuh si komod nanyakeun hayang leuwih yakin. Kumajang di dengan Akang teh panglamar Den Husein ditarima ku Neng Onah. Nah bener teh? Bener Kang, uing mah terang ngabohong, da cuk uing ngabohong teh dosa. Lakat tai sakujur awak si komod ngarasa leuleus dungse taya tangan pangawasa. Rahuh si komod ngarahuh lamat naker. Disangka teh Neng Onah bet nyeri ka Akang narima panglamar ti nu sejen, ti lalaki sejen. Aduh. Itu kudu aneh Kang lantaran jelema mah kena kowa gingsir kamari bogo ayeuna ngewa, kamari ngewa ayeuna bogo. Kitu deui disebut cinta, apana teu aya cinta nu abadi. Kang sebab cinta anu abadi mah angin cintana jadi indung keur jadi anak kitu. Jangnana kawas beuteung ngarasakeun kana katunggara jeung katugana si komod. Manehna ngomong ngocoblak dibarengan ku saranga serenge seuri sagala. Si komod ngareret ka jangnana bari jeung hatena mah ngarasa keheul. Si komod ngomong kieu. Bisa ngomong manis Jang? Nah, kudu kokolot ge, kudu diajar ngomong atuh uing mah kudu diajar ku kolot ge. Nah, pokona mah nah kudu Kang Komod wae nu pinter nyarita teh kitu. Uing pinter lantaran uing jelema pinter Kang. Nyalah kumaha Ujang we ngan Akang mah aya kapanasaran saeutik. Meunah naon gitu Kang? Eta pangnajangna nyaho yen lamaran Den Husein ditarima ku Nyi Onah teh. Nah, saha nu ngabejakeun ka Ujang? Moal beja-bejan penting mah uing mah nyaho we pan beres. Teu naon ari teu bisa ngabejakeun mah antara satarabasna. Nuhun nya anu aya wana mah Akang teh. Terus bisa dibejakeun terus terang ku Ujang. Ulah nyeri hate Kang, da istri mah loba keneh Kang. Ayeuna uing merek nuhunkeun ieu geus dirubuhan ku pakaian ti Akang. Ayeuna lantaran geus beurang teuing uing baliknya. Lawaka. Pan mah Akang can balik, mending daguan heula mah Akang. Sareng nyaho mah Akang menang puteuy. Tangke urang bahar dahar babarengan panikmat dar jeung puteuy. Mangkaning puteuy anu anyar ngalama sok amis Jang. Amis si beurang teuing, mangkaning bapak uing mah ke karbon ka. Rek dibalik pun mah jika tuh geus didinan ku si komod maleos jangnana balik lempang ninggalkeun si komod. Lempangna jangnana rurusuhanaker marasakeun geus aya sisi lemur mengkol ngenca ka kebon kabeneran rada bunyi. Anapeun tangka jengkol kencaeun aya oni keur nungguan. Oni lain di atoheunana lantaran jangnana geus datang bari mawa bungkusan. Gek jangnana diuh ka katuhunana. Gancang dibagiakeun ku Nyi Oni someahna keur. Syukur Jang lah geus datangnya jangnana. Euceut teh pohara bungahna Jang.
Kan geus balik kali teu aya keneh. Kumaha di dieu sorangan wae eueuh naon ce? Ya aman da di dumbuni eueuh naon-naon. Nyata janganna meuni lihat teuing atuh ka imah Kang Komod teh. Tas nya naon heula di imah Kang Komod teh jang. Ucup meuni jadi beheung sosongeteun balas ngadaguan ujang. Tuh teu nya naon-naon ari ucup anu uing teh ngobrol di dieu teh jeung Kang Komod kudu tenang. Teu bisa gurung gusu jeung deui lamun terus terang aya uing dititah ku ucup ini bahaya alamat moal hasil maksud ce. Oh jadi teu bebe jadi takut ce nya. Tuh atuh dapat manya teuing uing bebeja moal hasil atuh maksud uing. Syukur lamun kitu mah eueuh bunga. Nah tadi Kang Komod uningan henteu aya eueuh ngadaguan di dieu. Nya henteu atuh cuma nyarita bet kawa sabodor wae. Dibejakeun kumaha? Bejakeun kieu nya nyeunah teh tos nampi panglamar Den Husein jajak ka Beunghar sareng Gandang urang Pasir Jambe. Mata kuatir ce Kang Komod pikat ceurik malah cimatana ge meuni loba meuni watir lu ditandean mah wah loba cimatana ge puas teh insyaallah puas juga mah eueuh mah nepi ka kitu teh. Jadi eueuh teh watir ka Kang Komod teu nu aya mah puas mah aya sugema. Uing lagu ya eueuh teh najannya nyebut puas ge sigana mah nu ngewak ka Kang Komod. Kan tapi dina hate adi teu mah resep keneh kagak beujang bogoh ka Kang Komod bener teh ce teuing nya oni ngabalieur jangnana seuri sia bae pira ge seuri dan teu ngarugikeun ka batur ce makarap kumadinya we lah aya kumaha celana jeung baju Kang Komod hasilan teh nya hasil jadi bungkus ku kertas koran urut jangnana mikeun bungkusan koran gap ku Nyi Oni ditampanan bari hatena pohara bungahna. Citang tu bunga terang uing geus bisa ngolo Kang Komod dibobodo tah pikeun ka Bapak uing padahal mah keuceu malah mere buruhan sagala meuni henteu hararese bager kitu mah Kang Komod teh ngan eta karunya ku ayeuna menaka tugeunah menakana langsaan ku ayeuna nyeuna bade nikah ka Den Husein gitu ce. Lah keun bae atuh rek tugeunah rek sedih da batur ieu teu kudu dipikiran. Nah barina oge mangsa bodoh nu penting mah pamaksudan teh bakal tinekanan kitu. Meuni kitu ucunya meuni kejam. Ini rasaan kejam geningnya. Udah balik kan ke suwerang yuk. Nyi Oni nangtung atuh jangnana gejung nangtung ngarendeng jeung Nyi Oni. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya harita para mitra yang nana nyarita deui semua balik mau hingga arek demonya rek ngenong di dieu perlu gagancangan deui bising maju bapak kabur balik ti kebon sami uing aya tanyakeun heula ka ce oh kamu keur tanyakeun naon coba jujung celana Kang Komod teh sanyana keur naon ce uing udah perlu nyaho ngaran lamun isuk page teu aya naon-naon pan uing ngarti kana kayaan sabenerna lah make jeung hayang nyaho sagala bari oge budak mah jajang ye pantali ge dina perjanjian ujang mah teu perlu nyaho nu penting mah ujang ngalaksanakeun pancen eueuh atuh eueuh mere buruh ka ujang pan beres ujang tadi janji daek milu daek ngolok Kang Komod terus daek manggihan deui eueuh nu ngadaguan di lebak ge lebakeun pasir pelebah dieu tadi mah buruh ngan teu kaina mah teh kudu muruhan di ka uing nya teh buruh ladang uing ngolok Kang Komod jadi wayahna ye teh kudu muruhan deui ka uing budak-budak geus upahannya buruh nakar geuning ini beki pisan kana duit pokona uing jelema hirup atuh da mun uing pae mah moal butuh duit ce sok buru-buru atuh uing minta di duit ye keur mangku teu bere deui kapaksa uing nyarita ka Kang Komod cek jangnana namprakeun leungeun eleh deet Nyi Oni ngaluarkeun duit deui 1000 sok dituna dampaleungeun jangnana junggeusna ditamprakeun kop talu aya 1000 mun kurang keneh cu atuh nyebut kurang teh duit nu bieu geus diasupkeun kana pesa kurang kumaha kurang atuh sabaraha deui kurang 400 salawe ceu mun ceu mung mere sakitu kecilaka keur ceu lantaran ceu ngajak ka uing terus nita uing minta baju jeung celana Kang Komod dan tuh uing bakal beja-beja ka batur kitu mun dikomersilkeun pisan geuning maneh mah nya reh deet Nyi Oni ngaluarkeun duit 500 kop dibikeun ka jangnana kop teh 500 ulah dipulangan kabutuna ge 400 salawe uing mah jadi leuwih teuing 75 kok begituna mau gawe ceu ka uing teh mere duit pas ulah pulangan lantaran model di jalan tol ge kudu make duit pas kitu naon hasilna kop keur kameh kabeh ujang tah mun atuh sup ujangnana diasupkeun kana saku bajuna geus kitu mah teu loba omong deui jangnana jeung Nyi Oni ninggalkeun eta tempat barali ka lembur Sinang Jawa nganjalanakan urut tadi ku kurubutan motong jalan kebon teu mapai jalan gede
Para mitra kocapkeun si Komod pagawean ngan ulang bae ti tadi. Di barang ditinggalkeun ku jangnana si Komod tacan ingkah di tempat diukna terus ngahruk di tepas. Kawas nu jara rauh paninengan. Najan kumaha beja ku ayana neng onah narima panglamar Den Husein tetep ngajadikeun katunggaraan jeung rasana langsa nu bandinganana keur diri si Komod. Kira-kira wanci lohor akhir Biomoh datang di kebon. Katempo anakna ngahuleng bae tapi tacan diganggu naon-naon. Biomoh kebat heula kapipir terus ka dapur nunaan bebeunangan manehna ti kebon. Kayaning sampe hui jeung peuteuy. Geus beres nuna bebeunangan ti kebon terus Biomoh nyampeurkeun ka tepas. Gek diuk gigireun si Komod anu keur anteng ngalamun. Kunaon ngalamun wae Mod? Aya naon jeung ka mana idangnana geus balik? Lamun wing mama jangnana tadi geus ka dieu balik deui. Tema si Komod siga nu haroream ngomong. Bejakeun ka ma barina oge aya naon atuh Mod ulah sok ngabohong. Mikirna naon mun ulang kitu katingalina. Nah teu naon dari keukeuh mama maksa lah. Ayeuna kana wing bakal terus terang ieu mah ieu. Wong na wing katempona ku masuk ngahuleung teh jeung ngalamun ayeuna teh. Daya lian jadi lantaran teh sabab wing keur manggih ka tugeuna. Ari kitu tugeuna ku saha maneh teh Mod? Tugeuna we lantaran tadi ngadi ngomongan si Nana. Jadi maneh teh tugeuna ku si Nana nu tadi ka dieu nepungan ka maneh Mod? Nah, ari ka si Nana mah wing teh teu amok teu ngewang. Ngewa sote amok sote tugeuna sote. Lian ti ngadenge omonganana we mah. Ari sababna kunaon si Nana nyebutkeun atawa ngabejakeun naon dina peuting tadi teh? Kabumi neng onah teh sumping Den Husein keban. Maksudna mah ka neng onah rek nanyaan. Keun soal datang nanyaan ngalamarna keur emak. Teu jadi panasaran cing. Kumaha teh saterusna cing teruskeun. Ya pokona mah kitu we malah mana ge tah runing panginten masalah nama yang dawisna nyaeta apa nyona teh pandi ieu ditanyaan. Tak kitu non teh eta teh loba nu mikaresep teh tandana nyona geulis. Jadi loba nu mikaresep ka nyona teh kitu mata oge. Tah ieu nu jadi masalahna teh mah teh lah. Pokona mah ngadatangkeun wing tugeuna teh eueuh deui lintang ditarima pananya Den Husein. Utan ditarimanya. Biomoh ngagebeg reuwas manehna salila-lila molohok ka si Komod. Mau ulah molohok malah kudu nama mah teh milu sedih jeung nalangsa ku ayeuna kabogoh wing narima pananya ti lalaki sejen teh. Kaya kieu mah sigana wing bakal jadi bujang jomblo lah. Bakal moal payu saumur-umur kiamat hate wing ge. Jadi raja jomblo teh bener-bener wing lah. Kiamat mah lah. Si Komod ngomong dibarengan kurami saksi mata sagala. Lantaran ngarasana langsa jeung tugeunah ari ras inget kana nasib nu kaalaman ku manehna mangsa ayeuna. Kana tangtu mage milu sedih jeung nalangsa Mod ngan mah bingung. Kudu kumaha melaan ka maneh ngan ari ceuk mama ulah waka nyalahkeun ka neng onah Mod. Buat teuing pangna neng onah narima lamaran Den Husein teh sabab dipaksa ku sepuhna. Teuing itu malah dipaksa henteu mah. Uing itu nyaho nu can bisa dipastikeun. Nganu tetela nu nyata neng onah teh geus ngahianatan ka uing. Geus ngabohong ka uing, cintana ka uing, cinta palsu. Dah. Geus malah uing mah ieu mah rek ngaremaneh we di kamar. Ma ulah ngaganggu ka uingnya, ulah ngaudangkeun uing ye. Uing rek ngaremaneh heula lah. Ting sabaraha peuting centang tu si Komod paramitra nangtung sup ka jero imah. Biomoh nangtung terus nuturkeun si Komod tukangeunana bari pokna. Mod ulah nyiksa awak ye. Sehingga kadua dibangberangkeun ka ditu. Bae malah uing mah tidak katelah. Lamun aya nu nyakeun maneh Mod, yakeunnya uing mah keur kitu lah. Uing beringit, loba omong deui si Komod asup ka kamarna, jepret dikunci ti jero, henteu kaluar deui. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya kacaturkeun di tempat sejen di padumukan Mamakarta. Di pasir luhur sabeula harita Nyi Oni geus ngadeuheus deui ka Mamakarta. Saurang sepuh nu jadi gunung panangeuhan Nyi Oni. Dina balikna tas di imah si Komod Nyi Oni ngan nepi ka tungtung lembur. Bari omat-omatan kajangnana supaya ulah loba omong ka sasaha. Nya saterusna kalayan rerencepan malah teu mau mobil-mobil acan Nyi Oni terus nepungan ka Mamakarta di pasir luhur sabeula. Sanggeus radalila diupah hareup-hareup di jero saung pamatuhan Mamakarta. Mamakarta kedah carita. Syukur. Hidup datang deui. Bari nepungan mama naking kumaha hasil atawa henteu tarekah teh Nyai teh.
Kantenan mama hasil masa luyu sareng nu dirarancang ku urang. Syukur mun kitu mah tetelana ke ratu si komod bisa lakieun diri nyai. Digadu ka dieu geun ka mana ieu mau makeun baju jeung calana si komod. Sakalian jeung pakaian jero nengona. Mangga mama ieu. Nyoni harita mikeun bungkusan koran ka Mama Karta. Berdai dibuka eta bungkusan teh breh tetela sakumaha nu dipenta ku Mama Karta. Harita geus bisa dicumponan ku Neng Oni. Bari nilik-nilikan eta pakaian Mama Karta ungut-ungutan bari pokna. Bener pisan ieu nu dipiharep ku mama anyaking. Syukur hidup geus bisa ngalaksanakeun pancen ti mama. Salajengna kedah kumaha mama? Nyai leuwih hade geura balik wae. Kenyai ngakalan ku sagarupana mah. Urang pigawe ku mama di dieu. Sungajang komod ge tang tu bakal datang nyampeurkeun ka nyai. Dibarengan ku rasa cinta nu pohara gedena. Dibarengan ku kanyaan nu taya babandinganana ka diri nyai. Abdi ngaraos penasaran keur mama. Saya nama pihasileunana tangtos we ayeuna mama hayong engal-engal. Nyoni meni geus segara retek hayang menang katangtuan. Ngeunaan bakal laksana henteuna manenang hiji jeung si komod. Mama Karta sigana ngarasa can ngarti kana pananya ti Nyoni atawa sigana pura-pura da manehna tumanya. Ai maksudnya teh kumaha? Sumuhun nahan teu kasepeng ayeuna langsung kitu mama tokcer bari tiasa ngahiji sareng Kang Komod. Moal atuanya ki. Moal tewewet di lupa mangadar cengek ayeuna mah ngadahar ayeuna kadahar salada. Kumaha di dieu perlu dipernah parancahan heula. Perlu dipeleng diimpleng leuwih jerokeun da moal ida paling-paling. Waktu 2-3 poe. Dah muga nyai sing yakin kana kemampuan mama. Mama Karta minta tempo 2 atau 3 poe pikeun manehanana marancahan pakaian si komod jeung pakaian jero nyiona. Ngarah Nyoni bisa lancar dina ngoninga mika cinta ka si komod. Sanggeus yakin para wargi yen Mama Karta minta tempo heula. Terus nama Nyoni pamitan rek balik. Pami parantos aya katangtosan kitu mah ayeuna bade wangsul mama. Oh jadi rek balik. Sumuhun mama pan namanya abdi teh langkung saya wangsul heula bari ngantosan kaayaan mama nu bade marancahan ngakalan kana kaayaan Kang Komod kitu sanes sampai kasauran mama teh. Ayo tapi geula anak king ulah wakarusuhan bade aya naon mama? Nyoni jajantungna ratu marengan hate nu pinuku kapanasarana. Ari nu geulis nanaon teh becigan anu api-api bodoh geuning. Ieu nyai lamun nyai hayang gancang hasil maksud nya kudu alus pameulina atuh. Leuwih alus leuwih gede kemungkinan. Tapi keun bisa gancang laksana apa naja tina kana nu jadi cita-cita diri nyai gitu. Oh mohon abdi ge ngartos mama nanti ngartos kana kapalai mama namun apan kamari parantos raraosan mah kirang kumaha mama piraku parantos ef deui. Watos na teh